daya teh upami cacak aya keneh mah para putrana tuang raka ti selir leres atuh da moal duwi ka kieu margi dina kerajaan di mana puput Yusfa kagungan putra boh istri pameget eta anu kedah neraskeun kalungguhan gumanti aji atanapi putra mantu upami teh aya putra putri sareng teh aya mantu neme ahli waris tahu cimalan beres kairing tapi ku waktu ayeuna laporan rai parantos daya turunan anak Dasamuka ti seler diantawis tina 40 kaula nu tahu cimalan tangtos rai moal tiasa linggih dina kerajaan akang moal upami aya praputra ayeuna rai masrahkeun ka akang alasan leupi kitu atuh akang kalintang bakal langkung ti salira ku anjeun icisan masyarakat margi kumaha margi nanun tu janten margi tu janten margi akang kalingitan cinta 7 sasih dipaling ku tuang raka tina alatan pribadi ketika perang nagara jeung nagara saparantosna perang adur-aduran akang unggul Dasamuka dugi ka Palastra saparantosna kitu teras akang ngahijikeun Alengka sareng Ayo Japala Alengka janten jajahan akang meureun ceuk umum teh eta mah Betara Rama ku hayang-hayangna ngalegaan jajahan tepi ka tega ngajual heula pamajikan atawa mikeun heula pamajikan ka Dasamuka geus paeh Dasamuka pamajikanna dicokot teh gek manehna diuk dina karajaan cobi gamarkeun dikamanakeun beungeut akang rai aduh omuing leres langkung jemar dewa ieu teh telepat atuh abdi kumaha ulah teh ka pangagungan uli nuhun atuh saha nu bakal sasauran mana rakyat nikah teh sasauran kitu ditangkep ku kaula rai sabar rai sadar moal aya nu bantuneun saha atuh tanggada Sugriwa pancen manusia tingali sarebul kali loba nu mikaresep tara angang tiru mikang ewa sawalikna jalma nu mikang ewa tarang ewa sakabeh tapi tetep aya nu resepna ai rakyat di mana aya teh panuju ka pamimpinna sok desas-desus kungkureun harwas-harwas tukangan embung akang diomongkeun dina kagorengan moal aya rai lepat dugaan upami kitu tetep anu kedah janten raja teh salira teu nampi kaula atuh komo akang teh hubunganna sareng urang Alengka homuing itu nolak kumaha umpami kaula we kitu ki lah sun agada bet najan aki geus kolot daekeun wae atuh 3 tahun sukses aki dina nangtukeun bener jeung adil wah aki mah moal kawatangan ki lah pacakan kolot teh nya teu mah kaula enggak ada gerama tingali dina lampahan kaula janten duta harita nya pamininggalkeun kitu nya ieu manawi kitu aya kasadaran kaya nampi gitu keheula Mas Putu tetep salira ku anjeun akang nolak sawios bade bangsu dewe ka Alengka sawios ajal pati kaula geus ulah sauran kitu rai teu nampi rai galih kumaha atuh pami Raden Laksmana sarua keneh sami kumaha eta mah sumeureun Batara Rama ku hayang-hayangna adina jadi raja di Alengka tepi ka tega pamajikanna digadekeun heula alim kaula nu yang padon-sadon sakeneh teh wah masih keneh kan adu tawar itu nolak ya nolaknya lamun satuju mah dewek ieu nah sanggup akal alah 3 tahun aing mah sanggup Allah sanggup moal teu ucutan abong
ada sidik mah balegug tapi eta sora aya eta tukang mih tiluan nu ngadukung ka dewe pasti komo tukang alok tadi batu nu asna dah walak asna jadikeun pamimpin di alangkan nyoteng ngasepeun naon ka ieu nyoteng ieu mah bobohan sarua seni gitu sarua CS beureunya seni gitu pada seni nya sadayana daya anu sasauran ngaraga meneng antawis itu nolak ieu nolak Tijar meneng ia meneng Gusti berkelapi Tijar meneng Gusti pangeran ia dan merahnya rasa kalus Aduh, kumaha atuh upami salah sawios senapati we ti guha kiskena. Ulah dibabantu pun anak sin. Kanggo balad kiskena. Marai upami salah sawios ti kiskena. Ayat. Cing atuh sing dengdek kunciran aya jurig tumpak kudakeun monyet-monyet ieu lah. Naon aya gada. Oh sugane kitu. Sugan kitu aya milik pakokolot. Nya. Barang saweg bakal milih di antawis para pahlawan gua kiskena. Raden Dasawali Kramanu parantos aya di luar maksa tetep. Atuh lajeng bae di katuranan Udawala disangakeun ka Pangagung Sri Rama. Mang hoyong gerak tepang ke heula atuh sok laan takanya senal pihapekeun ka abdi. Ya. Urang kalawakeun mengpeng muka. Nya. Sabelah we anan kitu. Wonten cicing teh wawanianan monyong cicing ye budak kita di nyiwitan wae puguh. Hayu Mang Ogog. Nam cangti ola. Bab mangsun ku bapa maneh. Moal naon bapa mah sieun. Damang mada urut dukuna dasamuka panggih jeung bapak teh sieun teh pasti panggih di dayeuh malibiran ka Kiara Condong jalan teh ingat gebog nya punten saha na eta si eta peke wani kajero segala rupa deuk naon sering keun we Kang abdi kulan dawal sumuh bade aya nu diunjukkeun ieu aya murang kalih naroskeun Gusti Wibiksana. Di mana rai? Duka. Syaha duka. Coba bawa ka dieu. Pangapunten. Siap bawa. Punten kapungkuran punten. Iya. Pas. Jap. Iya, aya datang CS teh mun cing bararawe kabeh. Tenang CS tenang. Aya naon Mang Dawala? Tenang alo. Naon Kakang Dawala? Aji tenang. Punten kapungkuran punten. Aya naon? Naon? Deuk naon seuing? Itu aya murang kalih abdi teh nuju sempaka pigoyong sareng pun lanceuk aya murang kalih ragrag dialungkeun ku para pungawa di tengeulan di dayeuh. Budak di mana? Di Kampung Laladan. Laladan teh mana? Mana Laladan teh Jang? Di Kordon teh ka kidul cenah. Ka ituna gede bage. Bapak enteng-entengnya jeung Cileunyi mah. Nya. Mengkolna di buah dua teh. Ka ituna teh Gunung Halu. Nya, jauh ka Sumatera. Aganaran. Nya.
saha ngaranna hilap deui jenengan Sunda wali-wali kitu bade ngadeukeuh sana munjung karama paman bade munjung karama paman sun salira ku anjeun coba bakal dia cing sugan mirai dasar mang togog gadana ge saksi sun laras pisan eta teh alo paling terus salira kanya teh bawa ka dia bawa Pak siap mah cing bawa ka dia ditujukan kepada Jang Ayi Raden Dasa Karama wali karamaan Mang Togog sana ka dia sieun bapak mana Jang moal naon moal sok tanggung jawab punten di dieu itu sih mah keluar Jang nah buat ulah we di deukeutan rezeki kena dah mau nyebut baraya nangkap si kunyu markab dia pangkonan markab dia pangkonan lagi yang merah ngawane ngitakeun sunti kauncuk suma kacese mah abdi lurah Tisa mantri ulah Togog nyangkakeun mah pangabekti ku honjok panjenengan Sri Paduka dalem ditampi Mang Togog beda tamasya urang hanya tahun tu geus molongpongmu ganti ku careha muning Kakang Semur dek naon sing ka dieu apunten kaula ieu pate ngadooskeun murang kalih Raden Dasa Walikrama putra slira ku anjeun nu mana Rama paman wibiksana do iya paman nyangakeun sumasinungkeun putra Dasa Walikrama geuning Rama paman cing rai talungti saha ngaran kaula teh pun Dasa Walikrama di mana di Kampung Laladan Jati Sampurna putra Ibu Linggawati putuna Eyang Linggawatu deket kawastukan sana mah cicing oh Linggawastu sia wastukan sana ning nyampe sia dibekem ge koeng kunyuk cing aing kaluar sia ahna da ngomong sote dina hate dina hate meunang toreng aya anjeun nyebut paman kakala teh kumaha saha bapak anjeun saha tuang Rama Bageur Kangjeng Rama teh almarhum Rama Prabu Dasamuka atuh Mang Togog teu kapinto tama ieu putra ti garwa 41 Gusti Lingkawati di Petepokan Laladan abdi saksi sumpah saksi bumi saksi langit beta glodok subhana ieu putrana Gusti Dasamuka almarhum aduh dedeh anak mang Raden Dasa Walikrama dirangku di galenturan memang emut kana sejarah yen Dasamuka kagungan garwa anu ditamelaran anu ka-41 jenenganana Dewi Linggawati neme emut saparantosna diemutan kulureh teh jamantri bingah wala marwata suta putra Dasamuka Amarwata wah Dasuka ngiri-ngiri kamera ya bingah Amarwata suka bingah ngiri Kunira kamera ikan biasa
hidup Baye Gusti Ratu Ningrat gerak punyung panjen nyangakeun semua sujud kunyung panjenengan sumejan nebus dosa kaula mangga sanos dianu tukang ati tukang ngari gerat sabut eta Kristus parantos aya wartos yen tuang rama maut naku kaula kan teman gerat sabut Kris kaula moal ngalawan Bapak anjeun ku kaula paehna wajar kaula dipaehkan ku anjeun top tegang pati lali dunya surga gunawe ayu papatan pada pelayat sang bulan 14 begitu koeng yang nyambut Kris wah baledog ku siki salak teh koeng aduh daya badena emutan kitu kawan dosa kanu kaula dendam ka panjenengan anu janten lepat mah pun bapa be kaniaya cuman takan tetingali yen salira teh manusia teh si Wisnu bisi dendam daya Gusti ampun saksi bumi saksi langit tewantun ampun Gusti ampun wantun dilaknat ku kersana anu kagungan anu maha kawasa dedeh anak hidup di aku anak lahir batin Bisma alang kumapalang kula gaganti tuang Ramadasa muka entong asa-asa ngaku bapak ka kaula Raden aduh Gusti tobat Gusti anu agung nuhun Gusti nuhun ya kau sedih aing mah yo curucu da irung nya boga kasakit anarki sorangan bener Mang Togog nuwun dateng sanika Mang Togog tilas patarosan dasamuga nuwun ayeuna entong make itu ieu geus bebaskeun lamaran baru we Mang Togog bakal diangkat masyarakat terkamuka kalian bakal dijenengkeun hiji kokol aduh daek jadi tua kampung Mang Rai tagening aya keneh putrana nah eta Sidawala aduh lamun toel heula mah aing naon di Sidawala naon mun toel heula mah lamun bener anak dasamuka urang toel heula disasak aku yang di luar si anak jurig itu si itu tuh teh angga dateng ngadon ngarenyohan ka aing nya itu angga ada ngadon nyengir ka abdi gerenyem paling peng mah kitu tong atulah dupi masa teh kumaha lamun ieu murang kali sanes kumaha tapi hakna aya keneh putra dasamuka urang jenengkeun jadi raja di Alengka nyangakeun aduh nuhun maksudna tapi jenengkeun jadi raja sate ieu budak waduh dipaehan gua ya bet kapan tadi geus ditangtukeun ieu teh bakal milih salah sahiji senapati di gua kisena tapi ha ini bet kieu bari jeung bapana geus sakitu kapan janji ikrar dina waktuna kaula jadi duta dek dikikis habis jeung akar-akarna dek dihancurkeun sida samuka jeung satruna tapi ha ieu ulah tarik teuing atuh ulah bet mangga urang alih ka kota kurilingkeun 7 kuriling tunggang kareta propaganakeun yen aya keneh putrana dasamuka geus sandraskeun kalungkuhan angkada ini tanpa pamit ngaleos tanpa permios luntah tanpa tugas dari nyanak balad saku manusia tujuh ini tahu ini dia berontak aing lain ngomong nukang ka Gusti Rama tapi teh sudi anak setan jadi raja anak iblis anak setan angkatna langkung ti payungnya anak pajawal tentara di pakampungan palih wetan anggada ngadamel gara-gara ngadurukan bumi-bumi masyarakat ngarusak bangunan-bangunan ganyang palih wetan serengkeun waktu parantos ngagayuh kasonten karita keneh ngalih kapusir dayeuh Alengka ngaletnya teh ngabaneut matnya tan pinang diserangan ku kabingah yen aya keneh putra dasamuka ti selir saja jalan eyak-eyakan kalayan wadya balad tentara monyet sapalihna anu uningan yen anggada teh satu ngejat waktu hareup
Anoman anu lalungtik parantos tarapi pilih aya hal kajantran anu teu duga. Kuagana sapalih dikintunkeun wadawala tentara monyet katamakan si Banalayu maksud bakal megatkeun hubungan Mahendra sareng si Wela. Tamakan si Banalayu anu diciptakeun satu tasna Anoman tuta. Atuh kaayaan ieu parantos tembus ka pangagung yen anggada ngadamel kaributan ngadurukan imah-imah nganiaya masyarakat. Ngancurkeun wangunan-wangunan kalayan parantos ngaremet ka si Banalayu parantos saparapatna hancur diruksak ku anggana sareng barat-baratna. Sapalih kot buta angkot buta. Dina waktu magrib anggada parantos milari jalan gesan nobros ka kota nalungtik di mana ia murang kali di tempat kemana. Raden Dasawalikrama ditempatkeun di kamar tamu kali teu tamu. Anggada parantos salanap-salanap pinasahna pentang kakai ucrak acog di dahan kadahang. Karesan janela patamanan muka Raden Dasawalikrama nuju ngarange nikmat nyeusup angin wengi kalayan waas ningali kebon kemang anu barakpa. Kaget barang ningali ngarung hiapna anggada nyuaikeun hiji kemang anu kasebat kemang sarangenge. Aduh. Saha? Aing. Aing saha? Aing. Oh, aing. Maaf aing kana janela jalan. Adik sia untuk halangan. Aduh. Oh, salira barat geus kena. Saha jenengan? Anggada. Sia beunceunna da samuka teh. Teu kapino. Aku peuting ieu jam ieu siap pegat umur sia. Gara samat nunggu bapan we juga gara inget-inget jampe paeh caina. Biadab. Aing janji ikrar dina lampahan anggara duta aing dek nyetis habis tepi ka akar-akarna. Saturunan da samuga. Oh. Sadarek anggada. Kitu janji saira. Kapino. Sae nawiskeun hiji satria di kalangan pragusa anu cinta kana adil jeung bener. Memang. Sia dek nulikeun kerajaan. Memeh get bujur sia diuk tina kursi, beheung sia heula pegatu aing. Moal teh jiga bapa sia teuling sarakah jadi ragening dunya. Satan bolongkotan ngawujud. Sia beunceunna dek nulikeun kerajaan. Dek ngancurkeun perjuangan aing beunang hese capek susah payah. Dek ngarusak masyarakat. Ke sadarek Sugriwa kaula parantos negerakeun ikrar di Suela tadi yang kaula teh sanes bade dendam ka Gusti Rama. Ieu lain urusan dendam. Dek dendam dek teu urusan sia. Tapi aing saresek turunan da samuka bujeng hingga gumanti aji di henteu ge heureun di dunya sia. Ngerti? Apunten. Atuh satrasna maksud sarita kumaha? Dipaehan ku aing. Oh, sae. Sanes kaulah teu nekadkeun bade ngadamel karibeuhan, atarampi kaulah teu nekadkeun bade gelut bade pasea. Namun upami salira bade maehan kaulah, da kaulah teh sidik jelema hirup bade sareng lalaki. Ya eta. Wajib kaulah ngagunakeun daya upaya usih jeung malih kagunganana dina jalan nu dipilih nyata kaulah nakis kana serangan. Cenah lamun kaulah teu pika paeh ku anjeun, wawotan ku anjeun teu nanaon. Asal paehna kaulah dipanang alus ku diri anjeun. Boh ku hukum. Khusus keur pribadi kaulah. Kenging penilaian tizat kersana yen paehna kaulah teh bakal ngabubarkeun dosa bapa kaulah. Tanpa bubar dosa kaulah.
aya dina pangampura atuh ngorotan-ngorotan. Jadi kaulah ngocorkeun getih dipaehan ku anjeun teh muga-muga kaulah teu cingka asup kagolong jelema soleh anu ngabela bapa. Sakitu. Saturunan dasar muka geus moal aya pangampura deui sakali dolim teu dolim. Teu tiasa kitu bae, teu tiasa kitu bae. Dikapunten sareng teu eta sanes urusan manusia. Tapi upami agada bari negerakeun ka cece bari ngikis habis saturunan Kangjeng Rama mangga. Tapi ulah dipandang boneka kaula. Ngajen tu lain tunggul, ngajiga lain arca. Wajib hirup dibarengan ku usik jeung malikna. Ngabela diri pribadi dolim jelema lamun teu ngabelaan dirina sorangan deuk dikana aya batur. Gerah cacapkeun saderek agada. Maju sia. Mangga di luar, monto make di luar ide ge cukup le. Manya gelut di jero. Alah jago mah di jero nog sanggup le. Para bot di bumi hancur dia silih bobot silih banting silih baledog sareng silih gebu anu temahna sanajan ieu murang kalih pinuh ku ilmu jemara panalar sugih pangarti kalian utama dina bela diri tapi kasered eleh lilingeran ku anggada nyahaja dipancing ku anggada supados wowotan dina seranganana dibalicet-balicetkeun maklum monyet ahli balicet genggerong Raden Dasawalikrama kacangem kuleungeun kencan sampean katuhu anggada nyejek kana taktak Raden Dasawalikrama rambut ditongtak kuleungeun katuhu bari dikorogotna genggerong ku huntuna kala yang dibedol genggerongna pegat sapisan pisah salira sareng mastaka Raden Dasawalikrama pecah punah aing punah sugema aing dek ini deui ka si Banalayu pikeun ngancurkeun tamakan Gusti Rama hapunten sanes nongong nukang ka salira tapi kaula pikeun nyacapkeun janji kaula dek ikis habis turunan rasa muka kayan kaula janji dek nubarkeun nafsu ngalahan dek munahan deui nafsu sangkan utah kabeh dihancurkeun tamakan si Banalayu sapratane pun mangsana enjing-enjing kaget nah ieu murang kalih tacan kaluar ti kamar Raden wibiksana kairing ku Nalendra Rama anoman pemantara Sutami wah para pawongan ngalayat mapageun murang kalih bakal diangkatkeun ka karaton tobat Gusti aduh tepi kaki nasib ieu budak rai aduh dasa muka geus diaku anak hidupku kaula lahir batin parat dunya akhirat mah tumarumpang nah atuh bet kieu jadina rai sadaya-daya anu mang coba